siapa minggu udah kemana ngaji kemana nggak sekolah nyahok urusan aing mah emang gue nang gitu besi siap bener kayak aing kan bener ini nggak bener awak sorangan heula ulah milu ulah enggak soalnya seti ajakan urang bae heulanan datang ke mana bener urang datang ke mana ridho urang neangan ridho ka Gusti Allah geus datang ka mana kahiji nomor kada kapasrahan urang datang ka mana. Nah iya kan di negara orang makan diulah kuari nyen kekuatan jangan bombardir kafir teh ulah teh dilindungi ku negara ayat ieu marentakeun wa aidu hei para kiai siapkeun kekuatan anjeun wa aidu lahum mastata'tu min quwwati hei para ustad siapkeun kekuatan anjeun wa itu lahum mastata'tum min quwwati hei para budayawan siapkan kekuatan anjeun wa itu hei para ekonom siapkan kekuatan anjeun melalui ekonomi wahai para petani siapkan tanduk mana jangan hajar kafir minimal yang turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum manete supaya kadele hebat supaya kadele gagah supaya kadele canggih dengan kegagahan kehebatan kecanggihan teh kekuatan aya di leungeun maneh turhibuna maneh bakal bisa nyingsieunan ka kafir-kafir musuh-musuh Allah musuh-musuh anjeun Yahudi jeung munafik sieun nu mantap ketika Iran nyaritakeun ada bom yang namanya Ali ada bom Hasan yang namanya bom Husain yang ini nih ini Fendi aya tadi Iran ngaran Fendi kekuatan anak hebatnya saya kekuatan Sayyidina Ali mah melebihi Amerika lain lalagaan nugaran Hasan sampai ke Amerika Prancis nugaran Husain gitu kene kalau yang ini mah nggak bisa terbang yang ini nyampe Fendi mah buat dibom oleh Amerika karena kita bisa ini nggak ada nyala kita mah digaranan sieun kan Amerika cek Amerika coba ku Iran set laut dikosongkeun enya kecanggihan ieu bom kemudian jarak tempuhna bakal kanyahoan disingkir-singkirkeun nelayan-nelayan kabeh ieu endek uji coba dahsyat henteu datang ka mana Amerika Iran sabaraha sih kejauhanana dicoba ku ari make radar make aturan make remote cek urang Iran di remote kejauhan sekian kejauhan sekian di sini lah remote-nya coba paling jauh melebihi Amerika ke arah Amerika gitu nah ikan kehebatan coba Indonesia kapal Indonesia lain lalagaan dicoba 3 negara Indonesia, Amerika, Prancis, Jerman diluncurkan kapal Jerman bareng opat-opatan anak set dengan remote yang canggih kabeh ditanya ini bagaimana aturannya ini begini ini begini Amerika, Jerman, Belanda tol kabeh yang Indonesia nggak ada aturan Indonesia nggak ada aturan ini lantas bagaimana nggak usah lantas ntar juga nyungsep sendiri ini mah si ada Gus Dur bisa ada Gus Dur ya Allah ya Rob berarti kan eta teh maksudnya lelucon bahwa di Indonesia karakternya seperti eta tetapi Gus Dur ngomongnya jangan takut dengan ketidakcanggihan kapal tapi kita harus menang mau bagaimana menangnya tenang aja menang ada di tangan Allah sekian nanti eta Gus Dur hebat jasa jangan takut walaupun kita punya alat perang tidak canggih punya kapal tidak canggih tapi harus menang nah eta kan semangat tadi ngarannya harus menang bagaimana puasa kita dengan puasa nanti orang Amerika juga pada takut dia akan terus aja makan kita nggak makan
Udah 5 hari nggak makan dia kan takut. Waduh, kita makan terus dia nggak makan. Udah kita mundur aja siapa tahu. Makan pas gitu. Orenganan puasa teh makanan di urang. Iya orang Indonesia mah teh lain lalaga di mana bae aya. Urang Indonesia di mana bae aya kajauhan ayana diusir di Malaysia diusir TKW. Berarti aya kan? Nah, di Brunei diusir berarti aya kan urang? Ngan ayana nu dialusir mah lulu. Di Mekah diusir, arah loba jasa di Mekah. Masya Allah, tapi ternyata di unggal negara orang Indonesia aya canggih-canggih orang Indonesia. Ulah dikira penyebaran toriko mendunia di Indonesia. Orang Indonesia menyebarkan toriko di Amerika, menyebarkan di Belanda, menyebarkan di Jerman. Orang Indonesia diakui dunia. Ikir cerita pertorikohan. Bertorikohan eta kan eta teh ndek naon numbuhkeun rasa ikhlas pasrah ka Gusti Allah tanpa melalui toriko ndek di mana pasrahna kan urang boro-boro pasrah perang ku ari pasrah udang ti peuting baheulana kan lamun bertoriko mah pasrah dek pasrah segala-gala Gusti jawab abdi nu Gusti roh abdi nu Gusti segala-gala nu Gusti dek dipasrahkeun we ka Gusti nyanggakeun sadaya-daya pasrah kuat. Tapi lamun urang teu pasrah kita di nu paesa dek udang ti peuting lah moal wakaf satungtung aing inget kena moal wakaf udang ti peuting saanu nyaho lamun pocong mah aya di hareup atuh deuk kumaha teu boro-boro perang ka pocong mah sieun nah melalui toriko kan kepasrahan pasrah diuji pasrah heula pasrah teh kawan henteu diaku nu urang lamun urang masih kene ngaku urang bakal sieun geus urang teh ngarumat diri urang lantaran nu urang diaku aya makan teh diaku Gusti awak teh danu Gusti abdi teh eueuh ka aya teh ieu teh diijadkeun diayakeun ku Gusti henteu ngaku abdi teh ieu teh nu Gusti kemudian rohna geus ditempelkeun nu Gusti sadaya-daya mata abdi nu Gusti ceuli abdi nu Gusti sadaya-daya nu Gusti kuari Gusti nitah udang ti peuting tahajud sadaya-daya deuk dipasrahkeun ka Gusti teu karasa ku pasrahna ku pasrahna ka Gusti Allah tak bisa pasrah melalui toriko engke perang geus waktuna mah deuk kumaha kitu Gusti ieu teh nagara di jero nagara teh aya agama di jero nagara teh ieu teh aya kepemilikan tetapi hakikatna mah kan nu Gusti ku Gusti titah pertahankeun agama jeung nagara lantaran dua nana aya dina Al-Qur'an agama tanpa negara moal kitu bisa nyebar agama tanpa negara moal nyebar agama negara tanpa agama acak-acakan geus duanana antara agama jeung negara ku Gusti titah dipilare ku Gusti titah di rumah kuari geus aya musuh-musuh Gusti di negara ieu teh instruksi Gusti kudu perang abdi geus pasrah sadaya-daya pangheulana Gusti abdi demi agama Gusti demi negara abdi geus tampil di hareup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون Wallahu a'lamu bimuradi wa nuzila dan turunkeun fi man aflata yauma badarin dalam wong kang lepas yaman boncor yaman dalam dina badar dan turunkeun ayat wala tasaban alladzina kafaru wallahu a'lamu bimuradi lan aja nyangka temenan si ira Muhammad ya Muhammad wahai Muhammad alladzina kafaru ingong ake kang pada kalufur ya alladzina kabesabaku kang pada lepas ya alladzina kabe Allah efatu tegese cari ya alladzina Allah innahum in satuhune ya alladzina la yujizuna iku orana ngapeskeun ya alladzina kabe la yafutuna tegese orang ngapotkeun ya alladzina kabe Allah wa fi qiraatin bitahtaniyah dan dalam qiraat sewiji maka lawan kang bangsa asal
wala yahsabanna alladziina kafaru sabaqu lain wala tahsabanna wala yahsabanna dina hiji qiraat fal maqulul awal maka teh maqul kang awal madzupun iku kang den buang aya anfusum tegese ing pirang-pirang awak alladzina bi ukhra lan dalam kuping mangkawane bi fati an kalawan den padakeun ala takdiril lam ngatasan takdirkeun lam annahu وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون الله أعلم بمراد وأعدوا lan padanya wisakan sira kabeh lahum kadue kufar likitalihim kadue merangan kufar masabab tuming barang kang gawas sira kabeh ming kuatin nyatana saking kakuatan gol ngucap ya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya rom yudawi aku wadai ku ngajam paring rawahum muslimun riwayatkeun ing hadis sa Imam Muslim ribatil khaili lan saking ribatil khail dan saking perlengkapan khail masdarun bi mana bisya yaiku masdar kalawan makna yang khail fisabilillah ing dalam marang agungkeun agama Allah turhibuna ikang padang medeni sira kabeh tukhawifuna bihi tegese memedeni sira kabeh bihi kalawan ribatil khair adu wallahi musuh Allah wa aduakum lan musuh sira kabeh ai kufar maka tegese pirang-pirang kufar maka wa akharina min dunhim lan kang wone kabeh saking salian adu wallahu wa aduakum Guairim tegese lian aduakum adu Allah aduakum wahum lan utawi akharina al munafiquna wil yahudu ikum munafika be atawa yahudi ta'lamunahum kang ora weruh sira kabeh hum yang akharina Allah ya'lamuhum tapi uta Allah iku uning ya Allah hum ing akharin tunfiku min syai'in fisabilillah utai barang kang ngadapagaken sira kabeh saking suwiji-wiji dalam marang ngagungkeun ngaluhurkeun agama Allah yuwafa ilaikum iku den toni maring sira kabeh pajazaa'u babalasan wa antum la tuzlamun ada utai sira kabeh okara iku ora den zalim sira kabeh tun qosuna min syai'a seorang aden sudah nisira kabeh saking maing suwiji-wiji diturunkeun ayat ieu ngelai jelema anu kabur mencar lepas di poean Badar ketika perang Badar terjadi aya sababaraha kafirin anu lepas keluar mencar aju nyana beranggapan bahwa dengan lepasna nyana bisa selamat tur bakal bisa nundukkeun ka rombongan-rombongan prajurit-prajurit tentara-tentara Muhammad berikut Muhammad berarti nyana boga rencana untuk membangun kekuatan kembali jadi moncor teh lain tunduk lepas lain tunduk tapi nyana dek bangun kekuatan untuk membalas kekuatan-kekuatan mukminin Masya Allah karim kafir mah selalu gitu baik kafir mah selalu gitu mantak turunlah ayat wala tasabanna alladhina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun Muhammad
rek boga anggapan anjeun ulah boga rek ambak ulah rek boga anggapan sama sakali Muhammad alladzina kafaru kajalman nu kalufur sabaku anu nyana lumpat lari tunggang langgang keluar tina arena peperangan nyana lepas nyalametkeun diri kangjeng apa beberapa tokoh-tokoh anu lari selamat nyana lepas moncor pulang ka Mekah aya kecurigaan kangjeng wah ieu kaharepna bakal kumaha maka kecurigaan kangjeng Nabi beusi terus mengakar di benak hati kangjeng Nabi aya kawaswasan aya karempan diturunkeun ayat supaya kangjeng Nabi tenang supaya kangjeng Nabi plong oh meme turun ayat ieu mah kangjeng Nabi ge sarua si A kabur si B melepaskan diri si C lepas wah bagaimana manehanana kumahanya lamun terus kebangun dengan waktu nu singkat sementara kami cak kangjeng Nabi sakikieuna bae hayalah kawaswasan kangjeng teh aya kawaswasan manusiawi maka Allah mere ketenangan ka kangjeng Nabi dengan ayat Muhammad wala tahsabanna ulah rek boga sangkaan etik aja tenangkeun ku anjeun ulah culak colok pikiran anjeun Muhammad alladzina kafaru ka jelema nu kalufur anu lepas bocor nyalametkeun dirinya balik ka Mekah ulah boga sangkaan ku kumaha walaupun jana dek bangun kumaha kekuatan tenang anjeun Muhammad sebab innahum la yu'jizun nyana moal bisa ngapeskeun sama sakali ka Gusti Allah dek daya kumaha dek reka kumaha nyana tenang Muhammad anjeun bersama kaula nu agung cek Gusti Allah kan ngeunah lamun kos kitu wah jadi plong tenang ya Allah ya Rabb urang babarengan jeung Rasul babarengan jeung Nabi pasti penuh ketenangan kalah jeung menang lain urusan teman tetapi urang aya tenang sebab memberikan ketenangan ngeunah segala rupana informasina ti Allah belah dieuna para sahabat urang milu jeung sahabat tenang lantaran sahabat mah deukeut ka kangjeng Nabi setelah kangjeng Nabi na teu aya komunikasi batinna langsung masih bisa mantak tenang kabelah dina jeung para aulia Allah komunikasina langsung aulia Allah memang kumaha gitu udah gelem berjaritakeun perjuangan 45 para ulama aya anu mun dicaritakeun hiji-hijina daerah aya anu neuk perang ditahan waka aya nu berangkat ditahan ulah waka aya nu can waktuna berangkat bae kunaon eta informasi Masya Allah mantak ku ari ditiru bae ku dukun nah dukun niru-niru ku ari Masya Allah ke cenah ieu kiai nek calon lurah ieu kumaha ieu berangkat da ke dihitung sangarana anu oke sana poena naon beneran oh iya anak cara ka data sawara anak rajilaka bapana ka bawa-bawa oh iya oh iya Bang lamun hayang menang lewat dapur ulah make ulah lewat kalawang kudu ka jandela insyaallah karim kaluarna persis kudu jam 3:30 ya Allah ku kuru busa teu meunang jalan nu biasa kudu jalan ka kebon ya Allah kumaha mun anu geurising seperti eta lah eta informasi jurig tah kos kitu Allah karim ditiru dah kos kitu batak dukun jeung kiai beda tipis bener atuh hampir-hampir
tapi lain deui sebenarnya informasi kiai mah ti para aulia Allah belah dituna pisan mah atuh ti Allah ilham ari dukun mah melegnya nama atuh ti juri gitu. Tapi orang kan resepan ka dukun ujung-ujungna mantep cenah ti dukun mah kos dasar dibilukeun ku Gusti Allah tuh batak kanjeng Nabi tenang setelah ayat-ayat plong kanjeng Nabi bahkan instruksi ti Gusti Allah wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail Muhammad bejakeun ka para sahabat-sahabat mukminin di saantero bahkan lain ayeuna bae terus sepanjang masa bejakeun terus datang ka yaumul qiyamah Allah karim sebab nama khusus hari setia terjadi urusan-urusan keboncoran kalepasan tentara-tentara kafir anu terjadi di perang Badar kemudian manehanana membangun kekuatan-kekuatan dicurigai ku Kangjeng Nabi memang rencana kitu teh aya kafirin teh kemudian Kangjeng Nabi ditenangkeun ku Gusti Allah tetapi instruksi ti Gusti Allah Muhammad bejakeun ka para mukminin wa a'iddu persiap lahum jang merangan kufar mastata'tu naon anu maneh mampu min quwwatin tina kekuatan man naon nu bakal jadi kekuatan sok siap wa min ribatil khair kuda-kuda anu geus dipersiapkeun jang perang pelana-pelanana ribatil khair kebutuhan jang kuda ribatil khair untuk kekuatan mukminin jang naon ieu teh motifna turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum supaya anjeun teh terlihat gagah mukminin terlihat canggih mukminin terlihat hebat jadi engke bisa sieun kafirin untuk menakut-nakuti kafirin dengan kekuatan dengan ribatil khair engke musuh-musuh anjeun jeung musuh-musuh Allah bakal sieun bahkan wa akharina min durihim munafik Yahudi selain daripada musuh Allah musuh anjeun nu harita perang selanjutnya bisa sih nggak tahu munahum anjing riau kabelah itu udah bakal ayah munafik jeung bakal ayah Yahudi nyelusup ke unggal negara ternyawa anjing Allahu ya'lamu Allah anu maha uningan Masya Allah geus dibejakeun jadi ternyata horenganan mukminin teh teu menang loyo mukminin teh teu menang lemah pemikiran mukmin teh kudu ditaekeun sakumaha pemikiran prajurit lain bae prajurit bahkan masyarakat ge kudu dibere hibatul aliyah sakumaha Bung Karno pidatona Bung Karno pidato lain lalagaan, Masya Allah. Cak Bung Karno, hate urang kudu diangkat ka langit. Coba eta, gantungkan cita-citamu di atas langit. Gantungkan cita-citamu dan kekuatanmu di langit ketujuh. Pohar eta Bung Karno eta. Berarti kan ulah ngoyo, ulah leles. Matak mukminin anu bangsa leles gitu saya pakabak. Mau ku awewe manu leles gitu. Alah, enggak. Tidak ada fungsinya buat apa. Jelemana gagah, jelemana sugih ka deuleuna, mobilna ngabereleng,
tapi teu gagah di hareupeun awewe. Sikut awewe. Tidak ada manfaatnya. Geus teu. Nah, ieu keur carita jeung awewe. Nah, menghadapi musuh-musuh Allah. Wa aitu persiapkeun ku anjeun wahai para mukminin lahum ay likitali untuk memerangi kafirin mastatotum sekuat tenaga naon anu bisa jeung mampu min kuatin tina kekuatan baheula Kangjeng Nabi nyaritakeun min kuatin terramyu hadisna loba jasa nu nyaritakeun tentang ramyu sebab naon dengan memanah di kejauhan kan berarti iya zaman baheula di berbagai tafsir kuari geus ditafsiran bahwa naon anu bisa dipergunakan untuk kekuatan mukminin tembak kuari teh mata kudu latihan nembak gak masalah latihan nembak sok urang latihan nembak mimiti urang make mimiti make pepeletokan heula make jepretan eta kan baheula darawakna kan geus eueuh kuari darawakna da ayana ge kuari geus teu dipake malah ditungguan asakna di dahar habis kan darawakna eta nyahueun ka bangsa nu kos kararieu anu baheula kungsi kalaparan centek darawak di daharan goyana kasuag-suag di dahar goyana nah kuari kan geus eueuh ya otomatis bari make mimis lah latihan lah urang nembak memeh manuk buah-buah tatangga heula mun ragag teh batu bager latihan ribut bae urang latihan nembak belah dieuna ya eta tadi nembak sebab nu dipergunakeun teh ayeuna eta maka ulah kaget lamun Taliban terus berusaha untuk supaya tampil di permukaan dunia tipuguh nagarana jeung teu puguh kepalana jalma hayu bae babarengan kabehan eungkeuy-eungkeuyan tetapi dengan ayana Taliban teh Amerika teh geus sesele emang kumaha gitu Amerika sesele sebab dilawan salah teu dilawan salah maksudna kumaha ai dilawan pan kudu make modal ai teu dilawan pan terus bae nya mah ngapruk-ngapruk pan kudu dilawan pan kudu make modal ai Taliban makan teu make modalnya mana bisa nyeun sorangan emang kumaha gitu Taliban mah mun aya naon tah besi atau aya kayu di bolongan diasupan plek dus diteulean sumbu dibeulem ngecegung pan bisa kos kitu tuh kan make doa di doaan wal yatalattaf wala yusyarana bikum ahada lain sabarakali puasana sia kuatan teu ain singko fasayfikahumullah wa huwas samiul alim tuh kadikeun kalengan memeh ka kafir coba cekel heula kotok lamun geus kotok aja kelepak mulai ke anak anak kekelep nah kita Taliban teh emang kumaha gitu puasa pantang mundur ya nama paeh teh ya seuri anak diajak dididik kemudian hebat istimewa katembak ku kafir Masya Allah seuri bapana engkau lebih duluan ke surga ndak kumaha tuh lain cerik bapak teh anak katembak teh Amerika menyaksikan kok anaknya ditembak bapaknya ketawa-ketawa sieun kan kafir kan sieun paeh kafir mah sebab geus dijelaskeun kafir mah bahwa dunia ia adalah surga mungeun paeh urang mah kan paeh teh ya disebut hayang teu disebut teu hayang urang mah jeung atuh tergantung jelema-jelemana tuh ngan aya lah pemikiran urang mah ka paeh teh sebab urang mah aya iman paeh urang teh iman dung ge bakal dihisab ngeunaheun amat lamun ibadah mantep amat lamun menang ridho Allah
tinggal orang kan berkompetisi pahayang-hayang neangan ridho Allah. Nah datang ke mana kepasrahan diri orang, lamun orang kapasrahan anak dicoba heula ku Gusti Allah ngazakat lah datang ke mana kapasrahan ngalepaskeun harta. Belah dia lah datang ke mana peduli terhadap fakir miskin dan yatim piatu. Kabelah dia lah datang ke mana peduli tentang syiar agama Allah, tuh masjid, pondok pesantren, majelis talim dan lain sebagainya. Eta kan ngalepas-lepaskeun harta. Ieu kan kepasrahan, batur mah nyawa. Urang mah harta kakara aya harta dikeukeuk bae atuh komo nyawa. Tapi kan dikeukeuk bae ge kunyana nyawa diembung-embung ge keluar wayah paeh mah kan modar bae. Ji hoknya saya kan nyawa datang ka beuh pohara jasa teu meunang puyeng saeutik dokter, teu meunang lalanjung saeutik dokter, obat geus satumpuk datang ka bingung nya ge nu meuneu ieu nu kuai dihajar obat. Sebab naon di awakna geus komplikasi, gula aya, darah tinggi aya, manis aya. Wah, atuh sia mah lain kudu diobatan maningan ngukur tanu sia mah. Geus moal kebal deui mah. Ayo dicoba heula kurang datang ke mana kapasrahan anak. Ketika pendidikan sekolah berarti kan kurang 0. Ketika pondok pesantren nggak 0 kan bapana ge geus sia mah hirup los. Dipasrahkeun ku ka Gusti Allah, dikiriman moal dibere moal. Jeuh. Kalau tolol tah mah. Sarua jeung micen anak. Malah maka kiai ge udah serbuannya dipasrahkan sama kiai ke makan-makannya goblok beurna. Emang aing bos. Nah, iya urang masrahkeun anak di pondok pesantren berarti kan dipasrahkeun penuh. Di samping kurang aya nama ditalingakeun urusan dahar nginumna per bulan tanpa aya harapan-harapan bakal jadi camat bupati eueuh lantaran naon ijazah. Dek menang ijazah di kibadah nya kiai na ge teu tamat sakolana ge. Atau komo murid dah. Nah, dipasrahkeun supaya bisa ibadah ka Gusti Allah. Pemasrahan pondok pesantren tinggi dibanding jeung sekolah. Aya harapan-harapan duniawi kan sekolah. Geus dipasrahkeun. Dak, geus aing mah pokona eta kan ganjaranna lain lalagan. Sakola aya ganjaran wallahu alam. Wallahu alam nama aya anu memang jang nagara aya, tapi lamun jang kepribadian mah eueuh ganjaranna tah mah sekarang dunia. Tapi lamun jang itu benteng negara, jurusan ekonomi jangan mahmurkeun negara, urusan politik jangan mahmurkeun negara, jadi polisi ya jangan benteng negara, pertahanan dalam negeri, jadi TNI jangan pertahanan luar negeri. Atau mulia lamun kos kitu mah mana aya tapi boga pikiran mutlak seperti kos kitu. Nah tapi pondok pesantren mah ban deui banget Pak, kunaon sih di pondok kan karena bisa ngaji, maksudnya karena bisa ibadah ka Gusti Allah. Ini kan harapan nanya mangan sakit itu, nah itu cina ijazah, teu kudu make ijazah, geus bae mah dipasrahkeun ijazah gaib ka Gusti Allah. Allah ge nu ngaijazahkeun langsung kan pohara jasa tahu. Nah, geus kepasrahan santri mah lain deui lantaran geus dididik di pondok pesantren, kabelah dituna ge nya mah oko sireum. Okos gitu langsung sing beletrik teh bilatu dek di mana bae hirup nanya nama kawin di daerah mana ye di dinya mah cenah tukang mabok maluk hajeun gula madinya dek magahan amil jurumnya dek dakwah lalaunan sabisa-bisa kula cal benyin yang nama make tihang awi reod-reod aja tapi jadi pusat perhatian. Aneh santri mah pugu tiang awi dijejak ge ngaguling teh kunaon jadi pusat perhatian tuh abelah dia udah naik jana tiang kayu can aya lawangan geus 5 tahun eueuh lawangan teu kalawangan tapi terus we dakwah eta santri Masya Allah aja dibutuhkeun anu paeh santri digerokeun anu kecelakaan santri digerokeun. Ai kitu mah aya nu boga duit tilok kegerokeun santri. Nah, terus kitu mah santri mah jadi tatalang. Nang saya takut kitu nang Gusti Allah. Dok geura kepasrahanana. Nah, geus kuari ibadah. Nah, kuari kepasrahan urang ka Allah. Urang dibere ilmu, datang ke mana kepasrahan melalui ilmu urang. Urang dibere tanaga, datang ke mana kepasrahan urang. Jangan ngagungkeun agama Allah melalui tanaga nu Allah teh tanaga teh
datang ke mana kepasrahan urang ngalepaskeun dunia pandu Allah teh dunia marukan urang ketika urang ngaku italah hijab antara urang jeung Allah ketika urang ngaku bahwa ieu ilmu nu urang hijab antara urang jeung Allah pengakuan bahwa ilmu nu urang ketika gagah diaku ku urang hijab antara urang jeung Allah tah ngaku kagagahan teh urang nu matak semakin loba nu diaku aku gol makin jauh ka Gusti Allah perang moal bisa jelema kos kitu mah ketika ditanya ai eta tanaga nu Allah ai eta harta nu Allah ai eta pangabisa nu Allah ketika Allah nita zakat atuh nu Allah ieu siapkeun ketika aya nu ngabutuhkeun tanaga nu Allah ieu siapkeun hayang menang ridho Allah melalui tanaga ge nu Allah nita urang kabeungan boga tanaga siapkeun urang boga ilmu nah itu mencari ridho Allah ilmu nage nu Allah ieu titipan teu kata dek dibikeun ku aing ilmu teh ketika urang titah perang sanu titah perang Gusti Allah ai tanagana nu Allah kekuatanna nu Allah andai kata pae atuh ku Allah teu perang ge loba nu modal siapkeun aing pokona mah deuk pasrah segala rupa ka Allah tah eta nu kuat mah nu kuat teh nu kos karari itu nu pasrah jasa ka Gusti Allah langsung sasalaman ka pamajikanna neng dakeun kakak di ka mana kak perang mana anak ya kan ya salaman jeung abah mangga abah dek perang ka Rohingya abah arah senep dari orang Rohingya kos gitu geus salaman bae ulah dihareukeun pae ulah dihareukeun hirup abah mah pasti kajian kuku mah ge aya di bawah tang tayungan Gusti Allah cek Allah hirup cek Allah pae ka aya hutang ka ieu pan urang loba hutang justru aing menghindar ge eta masalahna sia jasa kos bae orek hutang sabeli hulu tah ngaranna cuci tangan atuh pamajikan kawalahan kos bae orek urusan hutang Masya Allah tah mah kos anu demo keur ieu teh anu boga untung sakarung teh atuh kos bae pa deh siap horengana Masya Allah horengana sambil menyelam tah ieu loba tah kos kara itu frustasi ternyata lain eta ieu mah hiji be ridho Allah titik Masya Allah karim Taliban model eta gayana terus bae nya malam boga anak lalaki ke awewe ke didik perang lain dididik di tandangan dunia lain per detik ieu masih kos kitu nya urang bare eta lolobana urang Taliban urang Uzbekistan Turki aya Pakistan aya India aya geus teu boga pikiran untuk kemewahan dunia jadi mewah-mewah ge bakal ditinggalkeun ieu geus mah berjuang termasuk urang Indonesia aya di ditu seluruh negara aya kabeh dididik ku Taliban tah iyalah aya di dunia nu model karsarar itu Masya Allah karim kuda dia sebab di negarana masing-masing geus teu bertanggung jawab jang bergerak ngaluhurkeun agama Islam unggal negara geus eueuh aturan digali urang Timur Tengah geus kaobok-obok kabeh ku Yahudi sehingga aya nu kuat Irak bom hayu kumaha bae dengan dalil itu tetapi nu jelas nama kekuatan Irak dimombardir Saddam Hussein teh lain lalagaan nu mantak geus we pokona mah make aturan anyana we bom deuk dikumahakeun deuk dijual demokrasi mantak pakai aturan demokrasi waris Suriah Turki geus beunang Yaman deuk dipaksakeun tinggal Saudi Arabia urang mah atuh geus bae geus teu moal dikukumakeun ja urang memang geus jual beli demokrasi urang datang ke politik demokrasi ekonomi demokrasi budaya demokrasi kabeh urang mah make aturan demokrasi Al-Qur'an dibaca Al-Qur'an didengungkeun Al-Qur'an disurahkeun Al-Qur'an teh dimusabakokeun dipake awas ya penjara sia ku aing teu meunang dipake mantak perorangan urang mah asal nyaho bae heula ke di akhirat kakaharat nu make aturan demokrasi saha anu di luhur engke ke kapagi kurang bakal diborgol dah hayu sia di borgolnya masih asa aing rakyat dia
Sudah kemana? Sorga dong. Saya mah pakai aturan Quran ya di situ. Kan di situ bupati saya ya. Situ gubernur saya. Udah sono. Nggak jogrok sono. Dulu kan polisi ya. Iya, saya juga takut sama kamu. Waduh, kalau priwitnya udah diuk-tiuk, wah, gemeteran saya. Nah, mana sekarang priwitnya? Mana sekarang? Nggak ada. Saya pinjam. Tret. Cek malaikat kenapa tatrit? Bawa ke neraka. Bawa ke neraka. Itu kamu dapat priwit dari mana? Aduh, malaikat malah nanyakan priwit nang di mana. Oh, sorot. Ini tak bisa. Lamun niatna lain liilai kalimatillah silakan. Mantak ieu urang mah ngaji jang urang bae. Mantak udah sok ngajakan ngaji ka dieu ulah. Siapa minggu udah ke mana? Ngaji. Ke mana? Geus ulah nyaho. Urusan aing mah. Emang kunaon kitu? Bisi sia bener ke aing teh bener. Aing teh bener awak sorangan heula ulah milu ulah. Geus ulah sok diajakan urang bae heulanan. Datang ka mana bener urang datang ka mana. Ridho urang neangan ridho ka Gusti Allah geus datang ka mana kahiji nomor kadua kapasrahan urang datang ka mana. Nah ieu kan di negara urang makan diulah kuari nyeun kekuatan jang ngabombardir kafir teh ulah. Teh dilindungi ku negara. Ayat ieu marentakeun wa aidu. Hei para kiai. Siapkeun kekuatan anjeun. Wa aitu lahum mastata'tu min quwwati. Hei para ustad, siapkan kekuatan anjeun. Wa aitu lahum mastata'tu min quwwati. Hei para budayawan, siapkan kekuatan anjeun. Wa aitu hei para ekonom, siapkan kekuatan anjeun melalui ekonomi. Wahai para petani, siapkan tanduk maneh. Jangan hajar kafir minimal. Yang turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum. Manete supaya kadele hebat, supaya kadele gagah, supaya kadele canggih dengan kegagahan, kehebatan, kecanggihan, kekuatan aya di leungeun maneh. Turhibuna maneh bakal bisa nyingsieunnan ka kafir-kafir, musuh-musuh Allah, musuh-musuh anjeun, Yahudi jeung munafik sieun. Nu mantap ketika Iran nyaritakeun ada bom yang namanya Ali, ada bom Hasan yang namanya bom Hussein. Yang ini nih, ini Fendi. Aya tadi Iran ngaran Fendi. Kekuatan anak hebatnya saya, kekuatan Sayyidina Ali mah melebihi Amerika. Lain lalagaan, nugaran Hasan sampai ke Amerika, Prancis. Nugaran Hussein gitu kene. Kalau yang ini mah nggak bisa terbang. Yang ini nyampe Fendi mah buat dibom oleh Amerika. Itu bisa ini baru nggak ada nyala gitu. Digaranan sieun kan Amerika. Cek Amerika coba ku Iran. Set laut dikosongkeun. Enya kecanggihan ieu bom. Kemudian jarak tempuhna bakal kanyahoan. Disingkir-singkirkeun nelayan-nelayan kabeh. Ieu ndek uji coba. Dahsyat henteu datang ka mana? Amerika, Iran sabaraha sih kejauhanana dicoba ku ari. Make radar, make aturan, make remote. Cek urang Iran di remote kejauhan sekian, kejauhan sekian. Di sini lah remote-nya. Coba paling jauh. Melebihi Amerika. Karak Amerika gitu. Nah, ikan kehebatan. Coba Indonesia. Kapal Indonesia lain lalagaan. Dicoba 3 negara. Indonesia, Amerika, Prancis, Jerman. Diluncurkan kapal Jerman bareng opat-opatanana set dengan remote yang canggih kabeh. Ditanya, ini bagaimana aturannya? Ini begini. Ini begini. Amerika, Jerman, Belanda, tol kabeh. Yang Indonesia nggak ada aturan. Indonesia nggak ada aturan.
Ini lantas bagaimana? Nggak puasa lantas. Ntar juga nyungsep sendiri ini mah. Si ada Gus Dur. Bisa ada Gus Dur. Ya Allah, ya Rabb. Berarti kan eta teh maksudnya lelucon bahwa di Indonesia karakternya seperti eta. Tetapi Gus Dur ngomongnya jangan takut. Dengan ketinggian canggihan kapal, tapi kita harus menang. Mau balik gimana menangnya? Tenang aja. Menang ada di tangan Allah. Sekian nanti. Eta Gus Dur hebat jasa. Jangan takut. Walaupun kita punya alat perang tidak canggih, punya kapal tidak canggih, tapi harus menang. Nah, eta kan semangat tadi ngarannya harus menang. Bagaimana puasa kita? Dengan puasa nanti orang Amerika juga pada takut. Dia akan terus aja makan. Kita nggak makan. Udah 5 hari nggak makan, dia kan takut. Waduh, kita makan terus dia nggak makan. Udah kita mundur aja, siapa tahu. Akan pas gitu. Orenganan puasa teh, makanan di urang. Iya, orang Indonesia mah teh lain lalaga hebat. Di mana bae aya. Orang Indonesia di mana bae aya, kajauhan ayana diusir di Malaysia diusir TKW. Berarti aya kan? Nah, di Brunei diusir, berarti aya kan urang? Ngan ayana nu dialusir mah lulu. Di Mekah diusir, ada loba jasa di Mekah, masya Allah. Tapi ternyata di unggal negara orang Indonesia ya canggih orang Indonesia. Ulah dikira penyebaran toriko mendunia di Indonesia. Orang Indonesia menyebarkan toriko di Amerika, menyebarkan di Belanda, menyebarkan di Jerman. Orang Indonesia diakui dunia. Ikut cerita pertorikohan. Bertorikohan eta kan eta teh ndek naon numbuhkeun rasa ikhlas pasrah ka Gusti Allah tanpa melalui toriko ndek di mana pasrahna kan urang boro-boro pasrah perang ku ari pasrah udang ti peuting baheulana kan lamun bertoriko mah pasrah dek pasrah segala-gala Gusti jawab abdi nu Gusti roh abdi nu Gusti segala-gala nu Gusti dek dipasrahkeun we ka Gusti nyanggakeun sadaya-daya pasrah kuat. Tapi lamun urang teu pasrah, kita di nu paesa. Dek udang ti peuting lah, moal wakaf. Satungtung aing inget kena moal wakaf udang ti peuting. Saanu nyaho lamun pocongna aya di hareup. Atuh deuk kumaha? Teu boro-boro perang ka pocong bae sieun. Nah, melalui toriko kan kepasrahan. Pasrah, diuji pasrah heula. Pasrah teh kawan henteu diaku nu urang. Lamun urang masih kene ngaku, urang bakal sieun. Geus urang teh ngarumat diri urang lantaran nu urang diaku aya makan teh diaku Gusti awak teh da nu Gusti abdi teh eueuh ka aya teh ieu teh diijadkeun diayakeun ku Gusti henteu ngaku abdi teh ieu teh nu Gusti kemudian rohna geus ditempelkeun nu Gusti sadaya-daya mata abdi nu Gusti ceuli abdi nu Gusti sadaya-daya nu Gusti kuari Gusti nitah hudang ti peuting tahajud sadaya-daya deuk dipasrahkeun ka Gusti teu karasa ku pasrahna ku pasrahna ka Gusti Allah tak bisa pasrah melalui toriko engke perang geus waktuna mah deuk kumaha gitu Gusti ieu teh nagara di jero nagara teh aya agama di jero nagara teh ieu teh aya kepemilikan tetapi hakikatna mah kan nu Gusti ku Gusti titah bertahankeun agama jeung nagara lantaran dua nana aya dina Al-Qur'an agama tanpa negara moal itu bisa nyebar agama tanpa negara moal nyebar agama negara tanpa agama acak-acakan geus duanana antara agama jeung negara ku Gusti titah dipilare ku Gusti titah di rumah kuari geus aya musuh-musuh Gusti di negara ieu teh instruksi Gusti kudu perang abdi geus pasrah sadaya-daya pangheulana Gusti abdi demi agama Gusti demi negara abdi geus tampil di hareup cek Gusti Allah sia boga naon dek perang jeung kafir tembak ku kafir cekel ku abdi ayo babetkeun deui bisa sia alhamdulillah di mana eta di Gusti make ayat suci Al-Qur'anul Karim dicoba-coba sok tembak cek cekel balageun cekel sia bisa kitu nanti mana nanti Gusti geus atuh ekos kitu alas perang sia dek perang naon abdi mandek perang berpasrah bae pasrah lain sapa-sapa sana pada itu maka senjata kajeun abdi mah bae tolol meureun sia mah ya tulah sapa-sapa pasrahna kitu lamun itu mah kepenca urang ngadu penca deui lamun itu mah senjata atuh make senjata deui
Lamun itu pakai nuklir atau orang pakai nuklir deui selama orang boga maka supaya orang dipakai kasihan instruksi Gusti Allah wa itu lahum persiapkan kumaha jang perangan kafir mastata'tum min quwwati wa min ribatil khair kekuatan orang ayo ngantak dibentuklah ku negara aya TNI dibentuklah ku negara aya polisi jang bemper jang gitu naon gitu pager supaya besi aya itu hewan-hewan asup aya pager polisi tetep pager dalam negeri besi aya hewan-hewan asup pagerna polisi besi aya hewan-hewan luar negeri pagerna TNI nu nyerang ta eta ternyata orenganan pager makan tanaman negara masrakeun ka polisi jeung TNI kurang dibiayaan samarukna polisi teh kurang teu dibiayaan Masya Allah nyana boga bintang nyana boga balet eta teh gara-gara urang nu ngabiayaan nyana goblok beureum teu karasa dibiayaan ku urang nyana boga baret beureum hejo na ngabiayaan urang teu karasaeun nyana dibiayaan ku urang eta bupati ongkang-ongkang segala gubernur presiden emang sanu ngabiayaan urang nu leutik dipencet ku nyana kunaon aja teu urusan urang ulah waka berangan batur eta baeuranan becik ku urang Masya Allah kutitipkan negaraku wahai kepadamu wahai engkau adalah DPR wakil kami tolong diatur kebutuhan kami sebelum dilaksanakan oleh pemerintah yang akan dilaksanakan oleh eksekutif bupati pimpinannya di daerah gubernur di sana dan presiden disuruh dipucot tapi ternyata kesulitan loba jasa KTP kuari hese masa si negara hese KTP ya Allah ya Rabbi geus ditewak nabrak tiang listrik heran aing Allah karim nah pangurusan geula tu ieu kami jak kami teh geus pasrahkeun ka anjeun wahai polisi wahai TNI an anjeun teh dibiayaan ku kami masa sih na ngabiayaan kami menganiaya ka kami henteu etis amat sih mane boga bintang mane boga balok mane boga baret ulah anu disiksa kami anu ngajenengkeun maneh teu karasa pamarentah teh ngajenengkeun urang tetapi urang dianiaya ku pamarentah betapa zolimna pemerintah urang betapa zolimna TNI jeung polisi na ngabiayaan urang teu karasa urang dipencet ari eta pajak terus bae segala rupa ditaekeun dengan kepiawaian presiden naik deui bensin piawai presiden naik deui bensin naik deui pajak dan lain sebagainya apa cukup dengan modal kepiawaian urang mani kesangan panguruskeun atuh coba ieu kami nah sakedeung deui bakal aya pemilihan umum aya di otak-otak sararia saha nu kudu dipilih saha nu bisa ieu nenangkeun masyarakat saha nu bisa ngurusan masyarakat urang teh masyarakat masa didepakan ku nyana maka ieulah negara lamun negara kos kieu bae naon si aturan nagarana kok jadi kos kieu atuh aturanna demokrasi apa bener nerapkeun demokrasina apa henteu sih diperebutkeun BNKRI bener apa henteu sih demokrasina coba dicoba atuh baca ta demokrasina dicoba garudana coba dihiber-hiberkeun coba hayang nyawa coba bener apa henteu sih Masya Allah karim nah ieulah wa itu lahum mastata'tum jelema anu canggih dina perpolitikanana tampilkeun politik Islam itu lahum mingkuatin kekuatan Islam ketika orang bergerak di ekonomi itu mastata'tum lahum mastata'tum mingkuatin kekuatan ekonomi cekel ku Islam anu naik Fortuner teh ulah urang sipit dulu anu naik baby bente ulah orang kafir maruru anu naik Lexus teh ulah orang kafir maruru tampilkeun urang di hareupeun nyana bila perlu lamun aya cina-cina urang keur naik Lexus eureun di hareupeun nyana nih mobil buah antak naon ieu mah tampil di jahe malulu ya orang boga baby bente eureun di hareupeun encek mobil saya ini yang ini doang yang baru dibawa di rumah masih ada 15 ini juga belum kebayar sebenarnya
Sia cek teh goblok sia. Itu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair. Sok bangun kekuatan melalui ilmu orang, melalui budaya orang, melalui politik, melalui ekonomi, melalui kekuatan-kekuatan Islam bangun supaya kafir sieun jangan haja jangan sieun kafir. Eta teh kafir baheula musuh Allah musuh anjeun nu aya di Mekah harita wa akharina min duni selain eta munafik yang Yahudi nu anjeun teu nyaho nu maloncor ternyata bakal kitu ngamusuhan anjeun tapi awas Allahu ya'lamu wa ma tunfiqu min syai'in naon bae nu dinapakeun ku anjeun naon bae dalam rangka fisabilillah yuwaffa ilaikum. Ente beli senjata jangan luhurkan agama Allah yuwaffa ilaikum Allah bakal ngabalas. Ente ngabangun Islam sok geura jangan luhuran Islam yuwaffa ilaikum beli senjata. Ente ngabangun organisasi jangan luhuran Islam yuwaffa ilaikum. Ente ngabangun meuli kendaraan jangan luhuran Islam yuwaffa ilaikum. Ente ngabangun pondok-pondok pesantren jangan luhuran Islam supaya Islam kadeuleu baher yuwaffa ilaikum. Bakal dibalas ku Gusti Allah wa antum la tuzlamun moal dikurangan saeutik-eutik acan ente gabiayaan jang perang bakal dibalas pembiayaan tersebut moal dikurangan saeutik-eutik acan Allah teu pernah zalim. Sok batur anu berangkat ka Rohingya urang nu ngabiayaanana batur anu berangkat ke Medan Laga karena boga kemampuan urang teu boga cuman boga harta biayaan ku urang moal dikurangan urang ngabiayaan teh lantaran Allah teu pernah ngazalim saeutik-eutik acan. Ulah-ulah eta nu ngabiayaan anak mondok pesantren bae nu tatadina aya kesulitan dagangna barang anak mondok pesantren masyaallah karim babari ekonomina babari ti dieu ti ditu eta teh nu tatadina sawah teh ieu teh gambrung bae barang anak pesantren ya Allah ya Rabbi jeung sawah-sawahna kudu dijual teu ikhlas ya sama-sama ikhlaskeun ulah aya harapan naon ya Allah ya Rabb. Nah iyalah urang dititah nyingsinan kafir supaya kafir henteu bebas gerak. Kesulitan urang lamun carita ayat ieu di negara urang lantaran malah urang anu henteu bisa gerak. Urang sempit gerak nyaritakeun Al-Qur'an teh gerak. Nyaritakeun Al-Qur'an teh gerak teh sempit bahkan manehna musuh Allah anu bebas gerak ku hari di negara urang. Wallahu alam sahanu salah nyangakeun ka Gusti Allah. Ieu mah sakadar ngabahas ayat nyangakeun sadaya-daya. Geus kulantaran urang teu mampu bergerak di negara untuk keluhuran agama. Lamun can dibuka-bukakeun mah hidayahna. Atuh kieu bae tetep bae atuh urang bae gerak leuleutik kanan lah nyieun mushola, nyieun majelis taklim, nyieun masjid. Urang gerak maulidan hayu bae urang rajaban. Geus bae urang gerak pada urang-urangna bae. Engke lamun kieu bae tidak menutup kemungkinan urang perang jeung bangsa urang. Sebab naon? Di bawah hayang ngaluhurkeun agama. Ternyata negara mah menyempersempit agama. Tidak menutup kemungkinan ngadu. Diadukeunana melalui organisasi, cekelan organisasi ieu ajak ilu ka manehanana. Sementara organisasi ieu henteu diajak ku pamarentah, diajak ke embung hayang bergerak di agama, diadukeun organisasi Islam jeung organisasi Islam. Partai Islam jeung partai non Islam diadukeun dan terus banyak di partai mah kuari geus milu ka ditu kabeh sanajan Islam ge bohong sakali deui partai bohong sakali deui sia tanu katiluna mana karasana kurang jangan memperjuangkan agama Islam mana mentak terserah sia tangge ka dituna komo tah mah juga mun sujud ka hari tanu mah tah manggeus bae pamustungan tah mun aya kiai kos kitu cenah kumaha mah lain kiai tokoh pamustungan tah mah kos kitu enggeus maningan dirantai tah jelema kos dikira galuhurkeun agama masyaallah nah bari mah pada urang bae urang bae ayo deuk kumaha luhurna Islam jeung urangna ge teu ka masjid cenah eta kiai tapi teu ka masjid cenah eta kiai tapi teu sedekah atuh kumaha luhurna nah itu wa
makanahu lisan wallahu a'lam. Namahum kadzalik kain dalam hiji waktu utawi ya haulai atawa tadi mukmin kadzalika iku kaya mangkono bagur id kaget sami'u ngarungu ya mu'minun binasin kalawan manusia hum utawi nas aksaru iku kang leuwih akeh min zalik saking mangkono ahli rum jahum maka tega ing mu'minun pasarihu suara jeritan pakola maka ngucap tu sorry inna dajjala qad khalafahu min satuni dajjal iku teman-teman ngagantiakeun ya dajjal min ahli rum idzararihim min dalam pirang-pirang turunan ahli rum yarfaduna maka pada naringgal yang mu'minun ma bi aidihim ing barang kang tetep ing dalam tangan pirang-pirang tangan mukmin wa yaqbaluna lan pada madep ya mu'minun payap asuna maka ngutus ahli rum asyarata fawaris ing 10 pirang-pirang penunggang kuda Waliyatana turka ngedengok ing musuh. Gola Rasulullah ngucap sapa Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini insatu nyusun la arab asmahum iku yakti waru ingsun ing pirang-pirang arane pawaris asma abahim lan pirang-pirang aran pirang-pirang bapane pawaris wal wana khuyulin lan pirang-pirang warna pirang-pirang jarane pawaris utawi ya pawaris itu khairu pawaris ala Allahril ard iku kang leuwih becik-becik pirang-pirang kang nunggang jaran ing atase gegar bumi yaumidin ing dalem ari kala iki ing dalem ari iki inna dajjal qad khalafa qala tawajja kangjeng Nabi min khairi fawaris yaumidin saking leuwih becik-becik pirang-pirang kang nunggang jaran ing dalem ari kala iki anna dajjal qad khalafa jaritakeun tentang kejadian-kejadian peperangan anu bakal ngadeuketan ka kiamat. Muslimun siap perang dengan persyaratan maut, artina siap perang tarohana maut sakumaha kabari. Kos itulah muslim. Walaupun niat engke bakal ditinggali di akhirat keikhlasan jeung henteu tetapi bahasa anu didengungkeun selalu kitu bae muslimun terus bae perang jeung kafir dengan syaratatil maut terus sakumaha anu kamari caritakeun alhasil ketika engke peperangan terakhir mukmin teh bakal aya dina kamenang memehna engke bakal aya kericuhan heula unggal negara kesulitan sebab kabeh didominasi ku Yahudi kuari geus terjadi perekonomian didominasi ku Yahudi dunia perpolitikan didominasi dunia politik Islam teu pernah muncul deui setelah tumbangna di zaman Wali Songo. Terakhir Turki Utsmania selesai. Kuari dek muncul babad. Saddam Hussein kakarak dengan muncul kendang babad. Itu kene kitu berbagai tokoh-tokoh Islam anu kakarak endek dang babad. Teu meunang aya nu muncul. Bin Laden, Osama kitu kene. Kesulitan Amerika bunuh berbagai alasan-alasannya, teroris lah dan lain sebagainya. Urang teh teu meunang bae menyak. Di urang mah geus teu kudu ku kafir, ku urang kene. Aya kiai muncul ku urang kene dipaehanana ku polisi, ku TNI, ku pemerintah. Sabaraha di zaman Pak Harto nu ngaringkuk di sel karena berbicara Al-Qur'anul Karim.
Padahal mah dengan berbicara demokrasi lagi teu diterapkeun. Coba-coba berbicara Al-Qur'an aja demokrasi lagi teu diterapkeun, emang diterapkeun di urang demokrasi janten. Atuh lamun diterapkeun mah meureun moal anu korupsi ja korupsi terus wae mah. Dengan terterapna demokrasi korupsi makin menjadi berarti kan demokrasi lalaga. Atuh bari make Al-Qur'anul Karim cak kiai-kiai ekual walen kiai ieu. Kiai mah kusiapa di kiaikeun sia mah katipu nyaikeun aing sebenarnya. Nanti geus mah orang mah rombongan katipu lah eueuh salah geus. Cak kiai nu balal bener mah kan karari itu. Urang wajah kiai kurang bener sebenarnya mah. Nah, di zaman Pak Harto sabaraha ditembak, sabaraha anu ngaringkuk. Dari zaman ayeuna tuh sarua bae. Tah, ieu dipertahankeun demokrasi lagi acak-acakan, nu acak-acakan dipertahankeun. Ai kudu anu puguh sumber kebenaran malah diabaikeun. Mantak lamun urang kuari nentangna lain nentangna naon deuk ngembangkeun Al-Qur'anul Karim moal kebel nyawana. Tembak, sel. Sakitu. Dipertahankeun. Kunaon eta? Nurani polisi nama sarua aja Islam, nurani TNI nama aja sarua Islam, pemerintah negara sarua. Ketika nyana merenung di kamar mah tetapi kan geus didominasi ku Yahudi. Eta keur carita perpolitikan, kuari carita perekonomian geus kabeh didominasi ku Yahudi. Alfamart, Midimart geus datang kabeh ka unggal kampung. Nu eueuh jelemahan ge dibangun bae Alfamart. Eueuh jelemahan kuntianak anu banjana. Eta teh persatu jang Kristen, jang bangun gereja, persatu benda jangan bangun kelenteng, persatu benda jangan bangun kafir mah kok sekarang. Urang mah teu pernah terjadi seperti eta. Kajeun ieu mah carita didominasi seperti eta berarti kesulitan kan urang. Ja kabeh ge atuh geus aya di tangan kafir. Ngan nu aya di urangna bae kuari teh bisa dikuasai ku eta. Emang serba salah di urang mah dek mundur, perang. Mundur seperti eta lah kejadian. Nah, ieu mah keur carita rusak berarti unggal negara lain negara urang. Saking mah di negara urang mah rada ngeunaheun tis, masyaallah. Kok mah boga duit urang 100 juta geus we geus teu kudu ka mana. Nah, henen we di kamar ge geus ngeunaheun biasa. Jan hareudang mah hutang aya duit teu gablek. Hareudang perasaan. Heuy, ieu kunaon kesangan we ieu mah jatari saing mah heran hareudang bae sakeuna teh. Isu aja sakit tiris aing mah teu bisa hees. Emang kunaon polisi di kuda-kuda aing hutang. Tah, batak jelema bola boga hutang. Boga hutang. Tenang. Hirup deuk kumaha ge teu boga hutang teh nikmat. Dan teu bisa teu boga hutang atupan gua motor kreditan, mobil kredit, sendal kreditan sendal. Roti kreditan roti. Gincu pamajikan urang kreditan gitu, sifat mata kredit, sendok kredit deh kuat udah. Iya guys zaman ka dieu teh sebenarnya ini ngaji pelampiasan hutang malulu di imah. Nah engke bakal kejadian unggal negara bakal ribut di negara sorangan pastilah. Nah, engke terus membangun kekuatan misah bakal bang. Setelah misah pasti da urang perang jeung kafir. Muslim dipaksakeun kajen kuku bae sebab aya komando. Nah, engke bakalna eleh heula ta Islam sebab kekuatan kafir pohar. Bea. Engke bakal dibangun deui Islam. Engke kan lamun geus kos kitu Islam mah kuat. Asal geus miskin Islam mah kuat, lamun kaya wal kuat Islam. Wal kuat. Sebab urang teh menang teh baheula teh tirakatna. Zaman Belanda teh baheula datang ka wiridana ge di jero taneuh, aya nu di pancuran, aya nu teu meunang ka deuleu ku sasaha wiridanana, mentak jarago. Nah, kuari kalantaran urang diulahkeun perang teh dahar sadaekna hees sadaekna atuh deuk di mana hebatna. Nah, eleh heula urang, engke geus miskin kakara. Ngahiji deui jelema mah ngahiji ku miskin. Ngahiji deui. Ieu teh ngaji mah teh ngahiji mariskin. Ya dusugi maka dari itu kabeh ge. Nah, bangsa teu garablek duit kabeh ge. Mariskin. Bareng ngahiji rombongan miskin urang ge masakin. Mantak bangsa bupati embungeun ngaji dia gubernur embungeun. Wan barang di deuleu atuh baju da ge nyarengkleh kos kitu cenah.
Aya kayak mana lepas itu sendal sebelah koneng sebelah biru. Miskin. Geus kajen urang rombongan miskin sebab Kanjeng Nabi yuhibbul fuqara wal masakin. Kajen urang mah teh dipake karesep ku bupati ge asa dipake karesep ku Kanjeng Nabi bae urang mah. Ye, kajen nyanang ke ka neraka urang mah ka surga kitu bae sih. Geus mantep biasa geus urang. Rombongan masakin. Dia bukti mah tukang bakso beak, tukang uduk beak. Manya masakin kos kitu. Teh neilang ke peperangan teh Mahmur deui ke perang deui kos kitu bae terus. Perang. Nah, mukmin ke bakal menang. Setelah menang kan Mahmur. Setelah Mahmur kan teu narima pamere batu. Bahkan nu aya ge ieu deuk dibagikeun hese. Didinya lah mukminin keur meujeuna pohara luar biasa. Hese dek kabagikeun harta ieu embung itu embung. Dibere ya itu duit teh sabaraha duit teh dibagikeun 100 juta aya 1 miliar di aing. Isi nu ngabagina. Seperti eta lah terus. Nah, keur meujeuhna kesulitan ngabagikeun harta fa bainamahum kadzalik id kaget sami muslimun ngadenge suara-suara manusia aksaru min zalik anu leuwih loba tibatan ahli rum ge ere kafir kan eleh. Nah idinya datanglah jeritan suara wahai inna dajjal qad khalafahum fi dharari dajjal geus muncul ngagantian ahli rum dalam rangka kesulitan kuari geus timbul dajjal. Masya Allah. Tah, kerujana ke sekarang itu harta aya di leungeunna kekayaan aya di dengan muslim ngadenge aya dajjal tun timbul fayarfaduna bi aidihim kabeh naringgalkeun hartana wa yaqbaluna nyana menghadap ka dajjal kabeh. Masya Allah. Sebab keistimewaan dajjal teh lain lalagat lamun jelema hayang emas nyana nyekel batu jadi emas. Jelema hayang inten nyekel pasir jadi inten. Jelema hayang duit dangdaunan teh kabeh dicekal ku jana jadi duit. Asal kadeuleu ku jana jadi naon hayang naon bae. Hayang hujan turun, hayang panas aya. Ilah dajjal. Jelema kabeh sujud ka dajjal. Sujud ka dajjal. Memeh dajjal beneran kan aya dajjalun heula. Ku dajjal jalan teh coba dijieun TV, coba dijieun HP. Jelema sujud ka HP kabeh. Imimiti kelas politikus datang ka usahawan, datang ka kiai baroga HP henteu hiji HP nage. Masya Allah celi di HP-an, irung di HP-an. Pakai anting HP kabeh. Teu mawa susur mahnya henteu nalangsa tapi HP teu kabawa mah sedih. Dajjal besar sekarang itu dajjal. Ya Allah ya Rabbi di kamar televisi ambalanya. Hayang nonton naon ku ari aya. Parabola sing jalankeun kabeh internet kitu kene deuk ngeuleuh naon ku ari. Informasi luar negeri teh tinggal mencet doang ku ari. Masya Allah hayang informasi naon? Informasi politik tinggal mencet informasi ekonomi teh birahi, informasi birahi. Wah nu nonggeng aya di dieu. Hayu deuk naon deh. Batak lamun jelema masih kena boga HP geus teu ngajamin ibadahna hebat kajen kumaha ge sebab matana neuleuh nu nonggeng. Insyaallah. Sugan teh mata salat husu naon kikian bae horeng keur ngabandingkeun susu nu di imah jeung nu di HP. Masa tah salat sih neuleuh
bumbu-bumbu obat geus araya geus puguh ku ari pemuda-pemuda nu arayana anu henteu bergelut di bidang ekonomi di bumbuan ku ari ku narkoba geus puguh ganja gele ekstasi dan lain sebagainya tunggu 10-20 tahun ke hari ya budak sakola nage ku ari teh geus mengkonsumsi seperti eta budak nage geus budak orok nage tah tinggal ditunggu eueuh urang ayeuna tinggal timbul nu areta narkoba aya di dieu tegar kehancuran dan beda dek hancurkeun negara teh teu langsung atuh supaya pola pikirna dibilukeun heula kumaha carana supaya ulah lempeng teh kumaha carana dibuat sedemikian rupa supaya ulah lempeng supaya pikiran anak ulah terlalu Al-Qur'an dibuat kujana dipengkol-pengkol Masya Allah karim nah setelah eta kayak basuna ahli rum mutus asyarata fawaris anu ngintip musuh-musuh jangan hancurkan Islam melalui dajjal tersebut Kangjeng Nabi nyaritakeun sabenerna inilah araf asma'hum sanjana kaula yakin nyaho jasa kangaran-ngaranna anu naik kuda tersebut ngaran-ngaranna mun Kangjeng Nabi dikabejakeun nyaho padahal nu bakal encan terjadi sabaratus tahun Kangjeng Nabi geus ditempok nyaho kula kangaranna asma wa asma abai ngaran bapa-bapa nage nyaho kaula walwana khuyuli warna kuda-kuda nage nyaho kaula berarti kan ditempokeun ku Gusti Allah hum khairu fawaris eta lah jelema nu pangjetu-jetunan berkuda ala dzahiril hadis saat eta ogol atau cek Kangjeng Nabi min khairi fawaris yauma itu nah ieulah bakal terjadi seperti eta urang teh bakal gulak gelok ieu juga geus gulak gelok teh ya Allah ya matak pakuat-kuat urang di negara urang teh geus aya Yahudi Kristen Katolik Protestan geus puguh Buddha geus puguh Konghucu Hindu tambah deui aliran kepercayaan di kumaha deui tambah deui bari masalah anu usul atuh asal mere duit bae beus ka DPR pasti diterima henteu mere duit mah moal diterima duit segala duit mantap lain ketuhanan yang Maha Esa keuangan yang sangat berkuasa Pancasila teh kuari diganti lain ketuhanan yang Maha Esa seperti eta lah geus lamun segala duit lempangna negara ku duit dipermasalahkeun teh duit kadzikir-zikir lain Allah duit geus bah ceramah aya duitan lempang eueuh duitan henteu ngariung aya berkatan lempang eueuh berkatan henteu ngahina nyebutna ge ulah ngariung ka dinya teman negara beling mun kadengen ka negara apa eta isim jasa masyaallah riungan teh demi berkat demi duit pengajian ge sarua bae make udunan make duit keneh bae toriko tinggal toriko udunan masa toriko make duit sih di negara urang teh loba anu ngamunculkeun toriko wah udunan udunan teh bahasa Bandung bahasa urangna naon papatungan lain papatungan udunan mah naon teh udunan teh naon aing mah sebenarnya geus kebal teh dicicing di dieu jadi pohon itu iuran masa torekot iuran batak kamari ge datang serombongan toriko kula cenah asup toriko kuari ieu puyeng bae cek cenah masa toriko sih jadi puyeng jadi edan heran aing mau bertoriko sih jadi edan lain jadi wali edan aju cenah tidak iuran ieu ka guruna nah tunggu tanggal main torikot nu maruncul di urang teh seperti kos kitu naudzubillah min dzalik toriko ulah kajahoan boro-boro ku sasaku pamajikan ge ulah kajahoan ba urang norekat ieu mah bebeja yuk kita kholwah dulu insyaallah kali kita bertoriko tah lamun aya menamakan kos kitu sasar teh lain kitu komo aya iuran segala rupa masyaallah kali ya diambang kehancuran sebab naon geus lain ikhlas asal berbau dunia geus ikhlas seperti etalah kelanjutan tentang riwayat Imam Muslim tinggal selanjutnya warwa Abu Daud wallahu a'lam bishawab